Beraringung kanggo buka puasa masak naon cing teh. Ngadaweng bari scroll eta pek teh manggih menu anu bahana aya di pipir imah geuningan ce. Tah ieu geuning daun sampe meuni malah rontok ieu. Daripada nganggur teu dimangpaatkeun urang uner urang asakan ce. Heueuh karek puasa sabaraha poe geus bingung dengan sangujeng naon pan buka teh. Ayeuna mah teu kudu bingung-bingung nya ce nu aya we urang asakan. Asupkeun soda jeung uyah ameh teh hipu jeung cantik mempesona ke daun sampeuna. Tuh pan warna cantik hijau mempesona. Tos dijahit teh langsung wasuh ku cai tiis terus siksi karena mika bubuk. Tah eta tetep ngulup daun sampe ameh tetep hijau ala abdi ce. Ameh teu kaluman urang tamahan tahu teh ce. Tahuna rek digoreng tapi samaya goreng tahu urang goreng kerupuk heula jang baturna engke. Malobati goreng ge supaya sakieu we sakila leutik. Moal garing-garing teh goreng tahu ge supaya eumel-eumel we. Dikarenakan abdi teh resep pisan kana ikan asin perut patin jadi ditambahan ikan asin perut patin ce. Goreng bawang beureum asupkeun daun jeruk mun aya mah make sereh. Tah tong poho make bumbu gulai desaku ce. Bumbu simple saset tapi nyeun pasakan ngeunah ce. Tuh tinggal meuni urahai kieu haig meuni seungit deh. Tong poho make cai pati biar lebih gurih teh ce. Meuni menyalaki dijamin ngalimet ieu mah buka puasa teh. Sok atuh ceuk rarikuk resepna dijamin ketagihan. Tara, gulai daun singkongnya sudah matang nih ce. Ngaja teh masak gulaina teh rada loba soalna jang mere ce ibu jeung jang sahur. Tuh pan ameh buka puasana makin nikmat minumna es teler. Loba-loba teuing kitu cenah ce eta mah tatangan riti. Tah jang tamahan takjil nama urang ngagoreng ieu risol mayo cenah ieu teh. Henteu lila ning ieu beres saya masak teh ce. Seperti biasa sabari nungan kokol urang ngawadahan kana piring. Heueuh pan ameh geunah ka teh ce pas dur teh nginum langsung huapkeun sangu. Pokona mah tarawakan huapkeun cunat caneut langsung dahar terus salat karek nyaneut. Ari-ari ce sok naon heula ari buka atuh kade saroping heula ah.